Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagarapan dongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna deh upami telepat mah parantos dugi ka Ari Karmin tambah aksi we. Manehna teu gagabah dina rengkak paripolah. Disaluyukeun niron-niron tentara nyaan. Aduh, nah ngarepotkeun teuing Mar. Enjing keneh mah ku kopi oge cekap lah. Pokna padahal beuteungna lapar da puguh sapeuting jeput kurang sare. Peryogi atuh margi bade angkat tebih. Bilih lebet angin. Nyemangga tuh. Nanging hoyong di sarengan ku Barni. Mangga. Terus dua nana muru kana meja makan teu loba catur terus dalahar bangun ponyonaker. Tapi nyaki itu jiga nu taya kabosen. Dua nana teu weleh silih reret ngalawungkeun katresna hati. Yang redkeun tatali batin no pada kapincut jeung ka irut batu turun kesik naik. Teu loba nu kudu dicatur sabada sarapan teh Karmin amitan Marni hanjelu rek ditinggalakeun teh. Kitu deui Pak Aryono jeung Biiyah tapi sarere oge taya nu wani nyegah ukur ngasongkeun pangharepan sangkan Karmin mineng ulin kadinya. Permios kasadayana hapunten abdi teh ukur ngarepot kanu kagungan bumi. Cek Karmin bari ngajak kasalaman ka Pak Aryono tuluy ka Biiyah no pangakhirna ka Marni ari gepser nud asaya anu nyetrum nu sumarambah ka sakujur badan. Daun ceuli ngadadak asak teh jantung ratu. Leungeun Marni jeung Karmin jadi kaku asa hese rek resotna deui. Mar, perbiosnya. Karmin haros-hos kagoda ku geterna hate. Wilujeng angkat Kang, mugi sing salah meri jalan. Marni oge teteteg nyaritana. Nonggoh sono keneh deui. Leungeun marosot jut Karmin turun kaburuan dijajabkeun ku Marni tepi ka sisi jalan. Kaparengan aya beus ngaliwat rek ka Bandung. Ku Marni dipegat reg beus eureun kalacat Karmin unggah beus ngageleser maju deui. Marni jeung Karmin silih upaya. Beus nyemprung mapai jalan raya anu lowong keneh. Sora mesin ngagerung mata katorekan. Karmin diuk dina jok kadua ti hareup. Manehna ngahulang jiga anu malaweung. Lelembutan tinggaleun di imah Marni. Panumpang sejen taya nu nyarita konektur nangtung bari nyarane kana sasarandean jok. Leungeun ngarumel milang duit. Kenek nunutan bari muntang. Tayohna bae eta beus teh nempuh jarak jauh. Initna janari. Karmin mikir, manehna bingung ku pilampaheun. Nah mending balik ka Bandung atawa nyimpang heula ka kolotna. Ret kana awak make pakaian tentara nu rapi. Ras inget ka kolotna nu tangtu bakal loba pertanyaan. Mun manehna datang make pakaian kitu. Jorojoy boga pikiran lek langsung deui ka Bandung. Tapi leuwih hariwang bisi jol kadinya nyampak Basri
atawa asmaya. Tangdu leuwih kaget mun nempo manehna make saragam tentara teh. Tungtungna sirah Karmin teh lieur, balas mikiran pilampaheun. Lengut-lengut nunutan da puguh peuting tadi kurang sare, kagoda kulamunan. Ingat wae Kamarni. Geduk tarang dengar beusi. Karmin ngagurubug nempokeun ngalieus, bari nahan piserieun. Kerja dah teh lah. Jelema teh kalaka seuri deh. Karmin teu sadar. Kukulutus bari ngusap tarang anu karasa nyeri. Kiri. Cek salah saurang panumpang ngagorowok menta eureun. Beus kenor tungtungna leg eureun. Jerut aya nu turun di Cijelag. Tius beus maju deui. Karmin ngarahuh putusan can beunang. Ka Sumedang tereh tepi. Mending balik heula ka Lamur lah. Bari sakalian menta deui duit sabab aing butuh duit keur ongkos. Jeung deui bisi butuh keur biaya apel ka Nyi Marni. Ceger teh sate Karmin terus nangkep harigu bari nyarane teu malire ka batur anu pating rara tereret ka manehna. Nyalinung geus kaliwat, paseh geus kasorang, beus ngagerung ninggalakeun legok terus ka Cibeureum, Cimalaka, Cimuja, akhirna anyog ka Sumedang. Konek tur gogorowokan mere beja anu rek turun di Sumedang. Sumedang habis, Sumedang habis. Habis Sumedang habis. Cenareg beus teh eureun di terminal. Konek tur luncat terus lompat ka pos. Ari beus digemrong ku padagang asong. Pating saleket di jero beus, bari raung nalawarkeun daganganana. Tahu halus, lontong. Lontong, tahu na yu, tahu kange lontong yu, tahu haneut. Cek tukang tahu bari ngasong-ngasong tahu ka panumpang. Tapi anu jajan ukur hiji-hijieun, jiga anu teu baroga duit. Aya oge anu bibiri-gidigan, jiga nama rada kurang resep ningali padagang asong, anu caketul hideung, jaba daganganana kakebulan. Borah yang meuli meureun. Harita Karmin bingung nahare ka Bandung atawa turun di Sumedang. Ari ongkos geus poal mayar tapi ka Bandung. Tapi rek ka Bandung jadi bingung. Loba kasieun jeung kahariwang. Satengah teu sadar Karmin ngajawang rangsel juru turun di terminal Sumedang. Rarat reret jiga aya nu di teangan. Beca den. Cek tukang beca. Nyaritana bedas tapi rengkuh hormat. Tapi Karmin kalaka ngalius. Moal mang, caket mang. Cek Karmin terus ini tepuguh anu dijugjug. Lantaran pikiran teteng terem hate tagiwur tepuguh. Jaba igat wae ka Marni. Teu karasa leumpangna maju ka kidul jol ka pasar. Karmin asa kagok ngalengkah. Lain jalana anu heureut tapi risi ku pakean. Karmin terus ini tepuguh anu dijugjug. Lantaran pikiran teteng terem hate tagiwur tepuguh. Jaba igat wae ka Marni. Teu karasa leumpangna maju ka kidul jol ka pasar. Karmin asa kagok ngalengkah. Lain jalana anu heureut tapi risi ku pakean. Eta manah mah sieun aya anu wawuh. Tungtungna Karmin ngagedig muru ka hiji masjid. Bus ka kamar mandi. Aing kudu balik nepungan bapa ya. Aing kudu disalin heula. Cek hate Karmin terus muka baju jeung calana tentara. Kuriwal ditilepan bus kana rangsel. Ari baju nutina rangsel dibuka. Rap dipake rurusuhan. Geus kitu kaluar ti kamar mandi. Geus salin jinis selain tentara ayeuna mah. Tapi Karmin urang Cikekes.
baju jeung calana anu dipake rikes jiga kiriting da puguh nilepanana teu bener. Bebas ayeuna malah. Cek Karmin ngomong sorangan. Terus lempang ngajuk-juk ka Tegal Kalong. Kaparengan aya kandaraan anu ka Situ Raja. Langsung naik tius ini. Teu kacatur di jalan. Karmin geus tapi ka Situ Raja ongkosna geus dibayar. Karmin ngagedi gelembang muru ka lemurna. Di jalan tepung jeung babaturan ukur patanya saperluna. Lembang rusuh jiga aya anu ngudag-ngudag. Akhirna anyog ka imahna kasampak teti iseun. Jendela nutup, panto dikunci, kuriring Karmin kapipir, terus ka dapur, tetep diiseun jiga nama inung bapana keur ka sarawah. Kamarana inung teh? Ka sawah atawa ka pasar kitu? Karmin balik deui ka hareup, nyerungkeun panto tapi pageuh da dikunci. Tungtung nak. Leos init muru ka imah Aki Jama. Kasampak teh Aki Jama keur ngajemprak sila di tepas. Bari melenyun udud padudan haseupna nyerebung ka luhur. Karmin uluk salam. Assalamualaikum. Bari unggah nyambeurkeun. Waalaikumsalam. Eueuh sia geuning manye. Min. Bagaya euy. Iraha ti kota. Aki Jama atoheun pisan. Nembo incuna datang teh Karmin munjungan. Akarek jol ki. Ari datang ka imah geuning rareueuh bapa teh. Kamarana nya ki? Ka Sukatali. Aya ondangan di Haji Manan balikna burit dieunan teh. Lantaran tatanggapan cenah. Oh, hanya ka teu inget nya. Nah, dah mulai lah paling tepi ka jam 5. Kumaha hasilnya ngan pagawean deh. Min. Can hasil ki lah. Nyata lo bakeneh kekurangan tapi Mang Basri geus janji rek nulungan. Rek mangnengankeun pagawean tapi ka hasil cenah. Abi juit kumaha teu beak. Nya beak atuh ki. Da dipake biaya ngalamar. Tapi henteu beak kabeh aya keneh sawareh dititipkeun di Asmaya. Cek Karmin kapaksa ngabohong. Teu wani ngabejakeun anu sanyana. Nya kajeun asal kudu hasil we digawe. Tapi ari ayeuna aya naon pangna balikna eueuh perlu. Ada waya penting. Aya ki. Kuring teh butuh deui duit keur persediaan. Antara nu teu heula mah teu mahi. Ieu lain rek menta tapi rek nginyeum we da kuring sanggup ngagantian. Badami we jeung papa maneh kaju. Agi mah geus teu boga duit. Sapi teh beak euy domba eueuh hayam tumbur. Boga gitu ucing, cimawat, jadi payu mah kaitu. Ada ucing mah mau payu ka duit aduh. Gitu. Cek Aki Jama bari nunjuk ka ucing nu keur moyan dina golodog. Nyarek mentah heula we ka bapa. Boga sangu ki. Jangan boga kejo Aki mah. Boga ge liwet tuh dina kastrol. Karmin ngojengkang ka dapur kakaratak neangan dahareun. Da puguh lapar. Berai muka turub kastrol. Aya liwet geus tiis. Karawung nyiuk sacukil calebek di dahar. Dengeuna cukup ku sambal goang jeung uyah badag. Kocapkeun sorena. Mang Seno jeung Bi Urmi geus daratang ti ondangan. Mawa berkat saopat-opat dibikeun ka Aki Jama hiji. Nu tilu diguar ku Karmin. Sanggeus reureuh tiluan ngariung di tepas. Kumaha bejana di Bandung teh, Min? Cek Mang Seno. Rame di Bandung mah, Pak. Aya bemo, aya beca jeung mobil, unggal poe teh sok aya nu dagang roti ka imah teh. Roti. Aya oge tukang sate.
Dagang naon eta teh? Dagang sate Pak, sugana mah dagang naon. Mun subuh atuh sok ngadon lumpat. Kalapang. Jawab Karmin sangeunahna. Bari am ngadahar cau muli. Dewek ge nyaho di kota mah loba beca jeung mobil. Nu ditanyakeun ku dewek mah urusan pagawean. Nah hasil atawa henteu. Jeung deui kumaha bejan ari Mang Basri calageur di ditu. Mang Seno malikan deui pertanyaan anu sakira kaharti ku anakna. Maneh masok. Kamana wae ari ngomong teh. Perhatikeun heula omongan kolot teh ieu ngarah bener ngajawabna. Maneh teh ari awak sehat bersih jeung tamah ganteng ayeuna mah. Tapi pikiran anger wae cara bareto. Jiga nu eueuh robahna geuning. Cek Biurmi maido ka anakna. Nah memang jika taya parobahan dina urusan luang mah. Mama sok itu kauing teh mak. Ieu mak. Pak, Mang Basri teh kadatangan kukuring atau heun. Basana teh asa di aku kolot cenah. Bias maya nyaheun ka kuring teh. Anakna balager jeung apet ka kuring teh. Ngan hanya akal. Karmin teu kebat nyaritana. Kusiwal ngebejilkeun rokok seuti seungeut palenyun udud. Mang Seno gogodeg. Naon hanya kana teh, Min? Jeung deui maneh geus beuki udud eta ayeuna mah euy. Da geus bisa ngaladuit dari maneh. Kieu Pak. Perjuangan Mang Basri gagal. Kuring teu lulus testing sarta teu ditarima jadi tentara. Takulantaran kitu biaya nu ti heula teh beak Pak. Aya ge sesangan saeutik deui. Aya rancana kuring teh rek milu deui daftar. Sarta rek diperjuangkeun nya ku Mang Basri. Gitu. Malah tadina mah biaya ge rek ditanggung jawab ku Mang Basri. Tapi hanya kehabisan ayeuna mah Mang Basri teh keur pailit. Biaya beaku barudak sabab geus boga nu sarakola. Jabah Mang Basri kuliah deui eta teh Pak. Jadi eta nu dipake anyakal ku maneh teh nya. Nya Pak kitu tah. Hari kuliah teh naon, Min? Kuli Basri teh kuli kana naon? Biurmi nimrung. Kuliah teh sakola gede, Mak. Muridna gede, biayana gede. Ilmuna luhur tak kitu, Mak. Jawab Karmin nyanyahoanan. Padu nemalan we. Paingan. Meakeun modal atuh terus kumaha maksud maneh, Min? Nyarek minta deui duit ka emak jeung ka bapak. Sarta pikeun satuluyna kudu boga duit unggal bulan. Sabab salila di pendidikan mah kuring teh butuh keur bekal. Har itu nya pendidikan naon deui, Karmin? Ari emak apan mun ditarima jadi tentara teh mah. Engke teh bakal dididik heula mah. Teng di Pangalengan, teng di Lembang. Eta pendidikan teh butuh biaya. Sabab sok aya wae pangabutuh anu ngadadak. Tah kitu mah. Manya kuring keur pendidikan kudu balik heula ka imah atuh menang hukuman kumaha lamun kuring teh terus di push upkeun. Makanya di tentara mah push up teh lain sakali dua kali atuh. Lamun marentah push up teh push up 100 kali. Tuh cingan. Nu mata ke mah mitra Mang Seno jeung Biurmi ngaharuleng. Bingung ngadenge omongan jadi anak itu deh. Lain teu hayang mere, lain lebar mikeun. Tapi di mana neangan-anak sabab boro-boro keur ngabiayaan kitu. Apaan keur dahar sapopoe oge ngaradak neangan. Heubeunang disebutkeun koreh-koreh cok. Usaha kawas hayam ayeuna ngoreh, ayeuna macok. Ulah susah-susah teh atuh Mak, Pak. Da teu hayang ayeuna duit mah. Aya keneh waktu. Engke we ari geus aya
naon gitu aya pamenta ti ditu kakara. Ira maneh butuh namin. Ya kurang leuwih mah 2 minggu deui Pak. Sabaraha butuhna? Saeutik Pak paling 50.000. Buset. Cek saya saeutik badag deuleu sakitu mah. Bu. Mang Seno ngusap kuno. Terus karahuh narik napas jaro ari biurmi ukur ngahuleng. Temilu ngomong. Wayana we tuh Pak, da kumaha tuh Pak, zaman akhirnya mah sagala. Teh kudu main duit. Gitu zaman akhirnya mah ngala duit teh kudu duit deui. Jeung dia lamun hayang menang anu gede, eupana ge kudu gede deui Pak. Mun eupana terima hasilna ge ukur sagede tampah. Tapi lamun eupana gurame mah hasilna ge lauk hiu Pak. Ayeuna mah pokona jam ayeuna mah geus rieuet Pak. Rek jadi tentara wae, rek jadi polisi, rek bebela ka negara. Cenah mah kudu make duit. Tuh, komo ka pabrik mah Pak. Pabrik teu pira teu digawe di pabrik. Teteh kudu we aya duit. Malah leueur. Rieuet Pak. Nu mata oge. Lamun teu wani kitu urang tinggaleun Pak. Gitu, lantaran batur mah wanieun. Sabar-sabar ge ditebak. Nu penting mah asal boga gawe, tuh batur mah kitu Pak. Ayeuna Bapak loba asa-asa. Lain asa-asa ngan duit ti mana sia teh. Kudu kaharti atuh ari taeun teh. Keur sapopoe ge pan sakiripuna keur bapa jeung emak teh. Hayu maneh sok ngababarikeun. Ya tapi Pak, cek abdi ge zaman ayeuna mah teu boleh make duit. Sok lah ka jeneng kumaha tanyakeun. Bisi bohong tah keureut ceuli sabeulah tong duanana. Gitu Pak kabeh teh. Ente di departemen agama, ente di pendidikan, ente di mana-mana kudu make duit. Gitu Pak. Geus lieur pokona mah ayeuna mah Pak, lamun urang tinggal, lamun urang eueuh kawani, geus moal boga gawe Pak. Nu matak pangangguran teh beuki loba. Nasi goreng bener anu ngalangur teh anu teu barageun duit keur nyocok meureun nya. Nya walau alam. Nu kating gaduh ka memang teu boga keur nyocokna. Itu mah nya eta da lieur mah. Mitra ngadenge omongan Karmin gitu juga nu heueuh. Nyaritana teh mani capetang teuing geus pedah geus aya di Bandung meureun. Mina ngadenge cing loba obrolan. Bang Seno Tetep teu ngartieun kana omongan Karmin. Tapi kateu nanyakeun da kalah ngahuleng. Malah tungtung nama sarerea ge ngahuleng jiga anu bingung. Sabot kitu torojol aya nu datang horeng teh Harli nu geus ngadenge beja. Yen sobatna datang atuh puguh we Karmin ge atoheun. Lantaran sono ka sobat heubeul nu geus lila teu tepung. Bageli, tiap ka di euy. Gunmin. Baya kumaha datang yo? Bari song ngajak kasalaman. Ge Harli diuk paromana marah mah. Tadi isu keneh, Li. Kumaha bejana di lemur, Li? Kieu we lah. Can aya kamajuan euy. Kuring mah kabita kumaha maneh hayang usaha ka kota. Jigana teh senang di kota mah nya da geuning maneh ge. Awak bersih jeung lintuh euy. Pakaian pantes. Kana naon usaha teh, Min? Harli kabitaeun. Da memang aya parobahan adi jasmani mah Karmin teh. Alah, ulah babari kabitaan Li. Hirup di kota teh euy. Teu cara di lemur. Di kota mah hayang daun sampu we hayang daun sampu. Meuli atuh we. Ieu hayang dahar jeung genyer. Heueuh. Genyer apal mana genyer? Nya tuh apa da uring mah urang lemur. Disebut teh mereka kembali teh. Heueuh eta. Daun mereka kembali, daun genjer.
hayang meuli. Da kudu meuli atuh lamun hayang teh. Boro-boro dahareun euy. Hayang miceun ge mayar di kota mah. Gelona teh euy. Cek urang pira ge kokot order kudu mayar. Matak mending ge sing betah di desa. Hayang naon-naon karingala asal daekan. Kitu cek Karmin bisa ringana sehatan kawatur mah. Harita Harli ungut-ungutan. Da ngartieun eta oge ngan tetep kabita ku Karmin. Dan nempo awakna jadi sehat tur bersih. Kaharti eta oge min tapi hayang namahan pangalaman euy. Alah. Pangalaman di kota mah api kasediheun wungkul euy. Da batur ge senang sote lamun aya tuturkeuneun. Aya modal jeung boga keahlian. Ari di lemburna ukur ahli lemah. Ari poe euy. Moal mangge kahirupan anu merenah. Oh mau dikolot eueuh mah jiga kuring we kieu ye. Karasa kuing li. Di kota teh lamun eueuh Mang Basri mah kumaha boa. Jadi uing mah boga awak bersih jeung lintuh teh pedah we diparaban ku Mang Basri. Atuh di imahna lamun mandi loba sabun, loba sampo gitu. Jadi bebersih we ngeunah we gitu dah. Ada pagawean macan boga. Oh gitu. Harli kakarang ngarti kana kayan Karmin anu sabenerna. Kumaha bejana di lemur li. Aya naon wae salila ditinggalkeun ku kuring. Asa waas euy, sok inget kana geus kaliwat dina mangsa-mangsa parebut awewe. Komo eta lamun inget kana ragrag tina tangkal peuteuy mah euy hayang seuri. Nya. Hayang seuri aya, jengkel aya. Aya beja mah min aya, tapi Rusia euy. Nah, make Rusia. Beja naon li? Karmin rada reuwaseun. Nya urusan budak ngora nu teu perlu kanyawan ku kolot. Dek nyaritakeun teh kagok we mamang jeung bibi. Bari ngareret. Ka Mang Seno anu keur melenyun udud rokok keretek. Nah, make kagok kumbang atuh pek-pek we rek cacarita mah. Mangge ngora heula. Nah ya urusan naon gitu ditampi ku parawan mah biasa. Da geus aya ti ditu nah. Bujang mah ditampi ke paranti. Gitu. Dah biasa. Jadi teu kudu dipikiran lah. Cek Mang Seno banyol. Langkung penting batan eta Mang. Nyari leuwih penting di kitu mah kahajeun. Yung wae badamikeun duaan tapi cik Mang turungan heula ieu. Turungan naon Mang? Ngenyem duit 50.000 lah. Keun bae ge digantian lamun geus panen suuk. Ayeuna kagok kare kemangan. Duh mun boga mah moal nyaah Mang. Tapi hanya kalaina mah keur suung boro-boro keur batur abdi sorangan ge butuh Mang. Ya eta Mang ge butuh pisan. Tapi duitna eueuh. Kamu naon atuh Mang? Ulah dibejakeun pawing era lah. Karmin magat kalimah. Atuh Harli nyerenge. Hari Mang Seno ngarahuh. Satuluyna Karmin jeung Harli tarurun ti imah. Terus saleumbang bari ngobrol ngajugjug ke kebon jamu. Sangeus tapi ge dariuk dina akar. Karmin tumanya deui. Li, aya naon usahana euy? Dewek jadi penasaran ye. Inget kene ka Sari. Harli kalah malik nanya. Ya, rup ku padung rap ku lemah katinihan taneuh beureum. Kuring mah moal mopohokeun ka Sari. Lain inget wae ku belana tapi inget wae ku leungeusna, ku teleungeusna. Tapi katega rek kabina sakadewek euy. Nah naon? Karmin beuki panasaran. Sabab ngait kana urusan Sari. Kieu min. Dina hiji poe kuring rek ngarit.
Di jalan ngadenge anu jejeritan minta tulung. Sing orang hiji mojang dipaksa ku jajaka bargajul. Rek dibawa ka saung euy. Rek di kumaha di saungna? Nya walau alam teh nyaho ngan yakin lain rek niat bener euy. Adita teh awewena teh terjalan bari ngegel jeung nyakaran. Hayang leupas tina cengkraman si jajaka. Kuring curiga langsung nyamperkeun rek nulungan. Nya hasil nulungan Nyi Mojang sarta si jajaka anu gejul teh kalabur. Malah aya nu kasabat arit kokodna. Isukna si jajaka anu ngaran Ajum teh dipariksa di kantor polisi. Sing horeng manehna dititah ku Mirja. Ngajar rek motoran ngaran Sari. Sina kawiwirangan dak kitu min. Kayak jadi awewena teh si Sari nya. Karmin kaget jeung beuki panasaran. Disalah awewena teh Sari. Terus kumaha? Naon hubunganna jeung si Mirja? Si Mirja nyeri hate ku Sari. Pedah kawinna teu hade. Malah Mas Sari teh pista euy. Teu daek sare bareng jeung Mirja. Nu akhirna Sari diserahkeun deui. Nya meunang gelaran beng serat. Jigana bae Mirja teh ngarasa lebar. Mun kahormatan Sari beunang kunulian. Nya badami nyatana jeung si Ajum. Sangkan Sari digadabah secara teu wajar. Da maksudna ge hayang ngotoran ngaran Sari. Cinekna mah hayang ngawiwirang we. Rek mulangkeun ke nyeri tak kitu cenah min. Oh, jadi si Sari teh kungsi kawin? Kungsi kawin ka si Mirja? Teu salah tak kitu pisan. Mitra kaum dangu. Barang ngadenge katerangan gitu. Sajongjongan mah Karmin teh ngahuleng. Asa manglebarkeun ku Sari nu diparengkeun kawin ka Mirja. Nya ari ngewa teh mah ka Sari. Tapi ari ngadenge kitu mah teu burung ngarasa lebar. Da hate leutik mah aya keneh duriat ka Sari ieu teh. Kunaon? Maneh ngahuleng min? Aneh euy. Nah mah kaya kejadian pista. Karena naon mah kaya daek dikawinkeun ari rek pista mah tuh. Asa teu ka hati ku akal euy. Karmin bisa pisan nyalengorkeun omonganna teh teu katara nu hanjelu. Memang ngarti kana pasolan sabenerna mah mata keran lantaran zaman ayeuna mah kasebut carang rada baik sara teh. Tapi mau pati-pati kitu lamun teh sababna. Malah mah aya nya ieu pisan. Anu rek dicaritakeun ka maneh teh min. Ai. Nah, naon hubunganna jeung dewek? Li, cengan. Mangna si Sari tepi ka pista teh. Tidak awahing ku satia ka maneh min. Malah mah kungsi nyarita kieu ka kuring. Anjeun paeh jadi siit cenah batan kudu daek digadabah ku Mirja mah. Cinta kuring moal dibikeun ka sasaha. Iwati ka saurang. Cek Harli jiga nu asa-asa. Keur saha cinta nu ngan hiji teh cenah Li? Heueuh keur maneh min. Gebeg Karmin ngarenyag. Asa teu percaya kana omongan Harli. Mun ngomongna lain Harli mah ku Karmin teh moal didenge. Tapi kulantaran geus apal kana adat jeung laku lampah Harli, Karmin teu wani ngabantah. Mun lain maneh nu nyaritana, dewek moal percaya Li euy. Tapi nanyaan eta teh kitu, da mustahil euy, mustahil pisan. Kuring teu bisa mere komentar. Nah eta teh nyaan atawa lain min. Ngan jelas mah kajadian nu geus tumiba ka Sari mangrupa hiji bukti yen manehna nyanya satia ka maneh. Jeung deui bisi maneh teu percaya mah Sari teh kungsi ngadatangan ka kolot maneh. Nu bener si Ali. Pikeun ngabuktigeunana tanyakeun we ka indung bapa maneh. Tepi ka kitu nanya. Nya ana sateu ka harti. Nah kumaha ari pikiran awewe nya. Sakapeung masuk mata heran. Ongkoh jiga nu ceuceum. Tapi nami ka cinta keneh naon nu sanyana nya euy. Karmin bingung manehna can apal. Kana pasipatan awewe dina umumna. Oge teh nyaho kana karep Sari nu sanyana.
urusan eta mah kuring oge teu nyaho. Da matak bingung pikiranana euy. Sarta teu kaharti ku akal. Malah mah aya hiji bukti anu leuwih kuat. Anu netelakeun yen Sari bener-bener miharep ka maneh min. Cik naon deui buktina? Sari terek init ka Bandung. Niata terek nyusul maneh. Hah? Nu bener Sari. Kuring mah teu wani ngabohong ka maneh. Min, keur naon atuh ngabohong mah? Moal aya untungna. Ieu mah dibejakeun sote. Tidak awahing. Kuwatir ka Sari we jeung karunya ka maneh. Pek we pikiran. Karunya ka Sari euy nu nya mika cinta ka maneh. Karmin ngahuleng baring wisapan tarang. Pikiranana jadi pabaliu teu puguh ras inget ka Marni. Ras deui inget ka Sari. Terus inget kana nasibna. Nu tepi ka poe eta can hasil menang pagawean. Mun maneh aya waktu mah euy. Tepungan bapana ka Campaka. Sabab kuring kungsi ngadenge beja. Mang Ading tepi ka pokok tetengan. Neangan jadi anak. Lantaran Sari teh init ka Bandung. Teu bebeja. Nah yakin geus init ka Bandung. Yakin jeung teu mah can bisa nangtukeun. Daun nu nganyawankeun euy. Ngan lamun nilik kana pangakuan mah geus pasti Sari teh init ka Bandung. Nyusul maneh min. Duh, karunya teuing lamun kitu mah euy. Najan tadina cecep jeung najis ge ari. Ngadenge kitu mah watir euy li. Leuheung mun ka Bandungna teh mawa duit sacukupna. Kumaha lamun teu jeung deui leuheung mun teu nyasab. Kumaha lamun ngidar ka mana wae teu kabayangkeun euy sangsarana. Jeung deui malang kuring mah euy sok sieun kapanggih ku koboi-koboi baragajul. Paralaur euy. Di Bandung teh atuh. Karmin ngeberehkeun ku Melang. Karmin ngeberehkeun ka Melang. Bisi Sari pinanggih jeung kana langsaan. Bisi cilaka dirina. Ya pisan euy jadi sababna pangna kuring bebeja ka maneh teh. Pek we pikiran eta mah kumaha we carana. Canggan Sari katurungan. Narek di teangan di Bandung. Narek disusul ka lemurna. Badami jeung kolotna atawa kumaha we benerna. Euy. Cek pamanggih maneh kudu kumaha ieu li. Nya ari saran di kuring mah Sari teh kudu diteangan. Pokona mah watir euy bisi cilaka jeung deui malang bisi luluasan. Nu akhirna paragragana jurang kahinaan atawa dihina deungeun. Atawa kumaha we. Da manusia mah leutik ringang gede bugang atuh euy. Cek Harli dari pisan. Maneh namanyaan mika Melang ka Sari teh. Kaharti li kaharti. Memang kitu jalan pikiran debek oge euy, tapi kumaha tuh carana nya? Heuda dengan jelema hirup teh hese atuh euy. Mangkaning kota Bandung teh lega. Moal ka ider saminggu kurang-kurangna milik mah. Wah, moal kapanggih. Kajaba mun alus milik jeung ade nasib. Dari hasil jeung teu nama kumaha milik sararea we. Pokona tarekah mah tetep kudu dijalankeun, Bin. Nya bener syukur ari kitu bakali euy. Dan urang akalan sangkan Sari kapanggih deui. Alah, sok sieun ngapru kata galagal we magana di talaga teh loba nya seng-seong di dinya teh. Naon seng-seong teh? Cicing maneh mah moal dibejaan. Bisi hayang seng-seong. Nyeta euy min hayang nyaho seng-seong teh kumaha? Yeuh seng-seong teh awewe nu gede nengnongna. Cager. Gitu. Panyakal ka bujeng nengnong. Deui ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun. Hatur nuhun hapunten samudaya kalapatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.